gratisna. Wal musyammasu lan banyu musyammas fi jihatin harratin ing dalam pajajahan kang panas fi ina'in muntaba'in ing dalam wawadah muntaba'in kang den cap fi badanin nganggone ing dalam badan duna saubin hale ora nono dodot wa tazululan ilang isi karohah rujuan nama kana yukrahu bae bitabridi kalawan den ademaken bitabridi kalawan den ademaken. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun la tasyu taharatu utawi iki sih fasal. La tasihu ora sah at-taharatu apa susuci bil ma'il musta'mali al qalili kalawan banyu musta'mal kang satitik fil hadasi ing dalam hadas wa izalatin najisi lan ngilangkeun najis. Fa idza adkhala matatka makatat kala mancingakeun al mutabiu sapa wong kang ngalawudu yadahu ing tangane si mutabi fil ma'il qalili ing dalam banyu kang satitik bada pasuri wajihi ing sausane ngawasuh wajahne si mutabi gai ronawin ale ora kang nganiatan lil iktirafi kadue nyuk banyu sorol mau maka dadi al mau apa banyu musta'malan iku banyu musta'mal wal musta'malu lan utai banyu musta'mal fi masnunin ing dalam kang den sunahaken kal keselatisan yati iku kaya wasuhan kang kaping 2 salisati lan kang kaping 3. Bagusnya mulai itu wal musta'malu lan utai banyu musta'mal fi masnunin ing dalam kang den sunahaken kal qosalatis samiyati kaya kumbahan kang kaping 2 wasalisati lan kang kaping 3 tasihu iku sahai at-taharatu apa susuci bihi kalawan si musta'mal. Fasul. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang air. Di mana telah disebutkan bahwa cai anu sah dipakai susuci, sah dipakai wudu, sah dipakai mandi, yaitu cai mutlak. Cai anu tacan disambungkan jeung ngaran sejen atau cai tacan kacampuran ku perkara sejen sehingga leungit kaitlakan anu jumlahna cai mutlak eta secara asal ayat 7 kadina ieu pasalna ki musannif arep ngajelaskeun tentang cai sah dipakai susuci, halal dipakai susuci, bisa menghasilkan susuci. Ngan hukumna mun dipakai ku urang makruh. Yukrahu syadidus sukhunati. Makruh hukumna lamun urang susuci make caina cai anu sangat panas. Ulang sebabna lantaran mantak ngabahayakeun kana kulit. Malah wudu ieu pakai cai leo bu. Mun jawab mah tinggal di dudutan doang.
sanajan kitu kulit teu melepuh ngan ku sebab panas eta cai kurang dipake hukumna makruh kumaha lamun sampai melepuh nah, dipake bae kurang dipaksa bunuh diri teh ngaranna atuh haram eta mah lantaran agama Islam ya, sakabeh hukum anu aya dina agama Islam eta moal mantak ngabahayakeun kana badan pemeluk agama Islam mantak timbulna urang doang puasa bae puasa ulah kan nu sunah puasa Ramadan bae ge kan nya nahan lapar jeung haus tapi lamun sakirana tengah poe bulan Ramadan lapar teu kuat sampai ka gareuleuh hejo mun kira-kira tidak har pasti marena modal eta kumaha geus ulah diteruskeun puasa na mantak doraka tapi nyatu eta la yukallifullahu nafsan illa wus'aha hukum agama mah teu ngabeureukeun kana pemeluk-pemelukna sanajan datang parentah bari jeung wajib beda parentah ari teu kuat-kuat mah geus tuh nya sampai kajinya bae kakuatan ulah dipaksa itu sampai kapan ya mati syahid itu mati lapar nah makruh lamun urang suci make cai anu sangat panas sanajan teu ngamolodogkeun kana ya, kulit urang sanajan teu melepuhkeun kana kulit urang lamun tangka melepuhkeun kana kulit urang dipaksa bae urang eta cai dipake hukumna lain makruh deui eta mah haram lantaran ya, ngaruksak kana awak teu beunang urang ngaruksak awak naon awak urang anu diruksak naon bae eta mah dina bagian awak mata teu beunang kurang dirusak hukum ngarusak mata haram jadi teu beunang kurang dirusak geus aya sakit ti Gusti Allah teu beunang kurang dimodif-modif hukumna haram panjang sakieu gila lakinya mantap ulah di untang anting laki kumaha bikang puku bikang ihtilafkeun ya molongan antingan tol nu mutamat gitu tina naon bikang ngajina di molongan ka ieu na cerita jati nonde kulit sarua teu beunang kurang dirusak badan urang sarua teu beunang akal urang sarua teu beunang kurang dirusak minum-minuman obat jeung sajabina eta tukang ngaruksak badan urang jauhan haram kunaon diharamkeun cenjengeunna buku agama mah ieu efek sampingna ngadeukeun efek sampingna beusik bahaya mun bahaya kan moal kasaha kaduhung wal musyammasu wa syadidul burudati cek tadi cina makruh hukumna lamun urang make caina banget panas kumaha lamun sabalikna kuali mah coina tuis biasa salju ya alabatan salju atau doang GS dipake ngalauduh kekerbokan nah sarua bae tah hukumna makruh kumaha cina lamun musim hujan ja urang ngalauduh kudu ulah keun cai es cai biasa bae ge rasa es dipake ku urang kumaha tah hukumna makruh makruh ari pidisteun mah sampai ngawet-wet kana awak urang carana kumaha atuh ditaheur heula supaya radahan kitu nah boro-boro maksakeun jadi mah begitu sim kiris menyang hujan cenah kaca itu serah aing teh bae kodok karunya kan limbab kodok saya teh sarua makruh hukumna wal musyammasu fi jatin haratin fi ina'in muntaba'in fi badanin duna saubin nomor katilu cai anu dipake na makruh dikonsumsi ge makruh beulina nya eta cai musyammas ingat cai musyammas eta mun dipaksakeun ku urang dipake pake ngalaudu atau pake mandi hasil wudu urang hasil mandi urang ngan makruh teh dari pemakaiannya nu kumaha kitu nu ngaran cai musyammas nya eta cai anu kena sinar matahari sehingga panas ngan fi jihatin haratin cai anu kakenan ku sinar matahari sehingga manena panas caina ayana di negara-negara haram
negara anu panas atau daerah nu panas. Nah, kuari kira-kira dikurang ieu daerah panas tak daerah tiis. Daerah tiis mun sakirana aya cai gitu diwadahan ku urang nya karapan ku panon poe sehingga jadi panas disebutna cai musammas talain. Cai musammas cai musammas tiap-tiap cai anu kapanasan ku panon poe nu kitu ngaranna cai musammas. Ngan hukumna makruh tah teu lamun dipake ngalaudu atau dipake mandi. Hah? Makruh tah teu? Makruh. Makruh tah teu pun? Makruh. Hukumna teu makruh teu naon. Kunaon? Lantaran tadi teh fi jihatin harratin ayakna kasorotna eta cai tadi teh ya dina daerah anu panas. Murun ya. Ya. Dina daerah anu panas. Mana daerah panas? Al Hijaz. Ya, dicontohkan ku kitab seperti negara Hijaz. Di mana negara Hijaz? Mekah, Madinah. Ya. Ieu na bae kan suhu na ge lamun kurang dihitung unggal poe teu kurang tina 40 derajat Celcius. Mata kurang lamun dina ieu teu bisa ngadeureupannya. Aya daerah di jalan bae ge lamun masa kendog teu kudu make baralak. Pokoknya mah ieu teh kakenceng tinggal tagenkeun we tenden kalinya jadi asap berarti nuduhkeun saking panas daerah. Ada di urang alhamdulillah teh kitu. Berarti daerah urang mah daerah tropis selain panas sehingga walaupun aya cai kapanasan ku panon poe jadi panas hukum dipake lamun dipake ngalaudu sah ngalauduna dipake mandi sah mandina pemakaiana hukumna henteu makruh kudu kene kan makruh henteu bari mah henteu mantap bahasa potong sapoto fi inain muntaba'in bari jeung fi inain muntaba'in ditendena dina wadah muntaba'in anu disemprot gitu ku partikel-partikel lamun geus kebal bakal jadi karat. Nah, kuari mafhumna kan loba. Geus mah dikuranteun gitu. Daerah na lain daerah panas laju di wadahana eta si cai musammas teh dina ember, dina drum anu terbuat tina aluminium jadi urang mah hese. Kaleng. Besi Anu kemarin betus dari itu. Biasana terbuat tina plastik drumna nya eta kumaha geus eta mah teu makruh kumaha cenah lamun terbuat tina drum urut aspal bahan mesokologanya dijadikan nanta ngaranna eta kan drum dijadikan tempat wadah cai. Tah sanajan memang eta osok berkarat ngan tadi teh aku sebab dina daerah anu henteu panas eta teu makruh. apa daerah ya. Hiji patokana daerah panas, nu kadua kitu nya. Caina diwadahan dina wadah anu berkarat. Kumaha cenah lamun cai aya cai musammas di daerah anu panas. Dong daerah Hijaz, daerah Mekah, Madinah. Kan daerahna panas. Ngan diwadahana lain ku drum anu terbuat tina besi tadi teh diwadahana tina drum plastik. Nah, sanajan kasolot ku panon poe jadi panas, bari jeung aya di tempat nu panas ngan dina wadahna lain wadah anu berkarat, maka hukumna sarua henteu makruh. Jadi pikeun ngahasilkeun ya, hukum cai anu kasolot ku panon poe nu panas teh nu disebutna musammas eta makruh dipakena kudu aya dua persyaratan. Hiji berarti nya di tempat atau di negara atau di lembur anu memang panas tempat tersebut. Nu kadua caina diwadahan dina tempat-tempat anu berkarat. Kudu dua eta syaratna. Lamun teu aya be salah satu syarat teu lulus jadi cai makruh. Ngan heuh dasarna ge nya ari aya cai anu biasa mah urang make cai biasa bae pun ulah maksa.
Unan dimakruhkeun. Ingat setiap hukum anu setiap pagawean anu dimakruhkeun ku agama pasti aya efek sampingna. Unan can musammas dimakruhkeun di daerah nu panas. Bari jeung lamun dina wadah anu berkarat lantaran lamun eta cai musammas kasorot ku sinar panon poe lantaran di daerah nu panas wadahna terbuat tina beusi anu berkarat partikel-partikel zat-zat racun anu aya dina beusi anu kuari jadi karat eta kan lepas tuh ngulipit campur jeung cai dipake cai laju kana kulit engke nimbulkeun penyakit. Nah, penyakitnya disebut penyakit kuning. Nah, lain penyakit kuning teh santri mah penyakit putih habur. Entah kula dipake. Eta. Bang, punten. Iya. Ya, nawe anak mah. Kula Ada. insyaallah. Ada. Insyaallah. Aya bisa gitu. Saya sih nawe. Lu kan bikin berita. Makin gitu sadar aku. Can beres. Fi badanin makruh sok teh fi badanin lamun kurang dipake dina badan urang. Nah, duna saubin. Kumaha lamun diinum sarua kok mau diinum mah. Nah, kumaha lamun ieu dipake nyuci doang, ima nyuci piring atawa nyuci baju duna saubin cenah naon cenah cai musammas mun dipake nyuci piring atau nyuci baju mah atau pakai nyiram, pakai naon bae eta hukumna teu makruh teu naon. Eta cai nya faslun la tasil farah wallahu a'lam bissawab.